lamun ngahayukeun pamenta-pamenta pamajikan moal beres. Urang teh boga kabageran ka pamajikan teh rumah tangga teh 15 tahun hayang ieu dibere hayang itu dibere. Ku urang teh dimomoy pamajikan teh kaina teh keur rada oleng kaayaan perekonomian teh. Pamentana tetep bae ku urang kan teu kacumponan. Anu urang cicing anu urang cicing anu urang cicing. Lah Kak. Bahasana geus kitu teh urang mana meureun tempat teh. Lah Kak geus bari bang. Ai geus bisa nyumponan maka geus. Ye, tanda tangan tak tolak tilu bae kula mah tolak tilu tah. Geus Kak. Mumpung ngarora keneh kagak balik kula balik. Imah nu sae emang. Geus ulah nyaritakeun ieu mah tah mah geus ngaran kula goblok teh coba pun. Geus tolak kula mah geus tah tolak. Lamun salakina sarwana. Heuh, jadi. Tuh walau yu'ajilu lamun ngagegerakeun salakina asyarra kana hayang ditolak antaran marah pamajikan anak istijalahum bil khair sakumaha keur hayang kabagusan mah minta duit ka kos hayang neuk meuli emas hayang gegeraan teh ieu sarua ada teh hayang ditolak hayang gegeraan aju diayukeun laku dia ilahi majalun atuh selesai geus tolak tilu bain kubro. Tuturkeun Gusti Allah lamun pamajikan hayang ditolak kajeun teh kumaha urang cicing bae urang terus bae kunyana teh digebugan anggap urang teh bedugnyana atuh pamajikan mah kitu kan nah ulah dilayanan lamun dilayanan sarwana beres laku dia ajalum selesai ajal rumah tangga beres ulah antapkeun bae ya Kak ngomong atuh ngomong ieu teh daek ngomong sama sekali sama kakak kapal padahal banyak geus sarua bae ngan geus tahan geus ulah ngomong nanaon tuh dasarna teh bang jelema tuh boga hayang jasa penting hayang nangkon eta beres awe mah kos kitu kabeh awe mah kos kitu geus ulah dilayanan geus mendingan urang mah ayeuna ka jero kamar atawa ka masjid nangkarak enggak ulah balik geus asar teu balik magrib teu balik ge isya ge nanyakeun ka haji itu di masjid aya teu balik atuh kunaon ceuk kitu bae ngabageurang kan dunyana ge sarua bae haji urang teu balik-balik malah mangariung heula kaji aya di masjid henteu tadi mah ngariung engke bejakeunnya baliknya mulai geus tah awe mah kitu teu balik ngahajanya dan ngaroko ulah terus ngariung teh ngobrol aya anakna nu leutik apa cak mama ge balik ulah dilayanan awewe mah ulah engke ge nyamperkeun deui emangna kumaha kitu po lalaki sakieu hesena mahal lalaki modal mana amin bae modal siapa dicempal mahal teh asa kanyana naon deuleunan eta sih iya ulah sok dilayanan ieu Iqbanadzarul ladzina la yarjuna liqa'ana maka ku kaula nu agung ceuk Allah diantep ditinggalkeun alladzina jelema la yarjuna liqa'ana kafir-kafir anu teu berharap kana kapanggih kaula nu agung lantaran teu iman teu percaya anu manehana teh mauna fi tugyanihim anu terus bae bingung dina kalacutanana jelema lacut makan bingung kafir teh bingung ku kakafiranana musyrik teh bingung ku kamusyrikanana jokana jelema anu teu akur jeung bag-bagan agama bakal bingung kajeun ku kumaha polisi Islam tapi
agamana Islam, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, sanajan manehana ngalaksanakeun tugas-tugas manehana. Di antarana ayeuna teh kapan tugas-tugas masker sarua di jero hatena namanya ngalengis. Polisi tinggal polisi hatena mah tetep bae ngalengis, tetep lamun memang aya sinar Kangjeng Nabian ngalengis tetep bae. Gusti sebenarnya mah ieu teh bertolak belakang. Loba polisi nu bager, polisi nu hebat loba, henteu sakabehna polisi bajingan henteu ngan mayorit. Loba nu bager polisi, ya Allah ya Rabbi, tentara loba nu bager sarua bae tergantung kumaha sinar Kangjeng Nabi nu aya dina kolbuna. Ya urang ge ngabutuhkeun TNI, ngabutuhkeun polisi untuk keamanan negara. Lamun polisi di kumaha boro-boro cek ulah ya, boro-boro negara urang liwat bae di dia mobil asup, di dia mobil asup, di dia mobil asup, pertigaan ngancing mun polisi ribut. Urang butuh ka polisi tuh datang polisi kan urang ngaju bray alhamdulillah. Urang sok nanyakeun polisi ka mana sih ya, lantaran ini ngancing ieu bung ele ieu mung deuk mundur hese, ieu deuk mundur hese geus drat bae. Tapi ku polisi makan bisa bae. Sebabnya anak anu sohibul jalan kan nya. Hese urang bray barang yang polisi teh dibutuhkan kan berarti ku urang. Henteu miceun urang butuh ka polisi teh lain lalagaan. Ketika nu leutik we soal eta tah. Nah, TNI sarua keneh we. Ieu nagara lamun eueuh TNI na kumaha? Janya nama diciptakan untuk perang, tinggal lihat namanya anu bener. Boh cacak-cacak TNI negara indeu kumaha nya geus siap nya nama perang, nyawa ditarokeun daripada negara digadekeun mendingan aing paeh. Eta kan tekan tentara kan kudu eta kan sia mah lain nguludan berkat pokona nyawa digadekeun untuk berkat. Pamustungan jasa teman jelema atuh pora aing mata ulah-ulah hayang ngarobana no hayang ngaroba tekad eta beta heuh tah kadanan cara TNI mata mah nyawa digadekeun demi untuk bangsa jeung negara. Kadanan cara eta mah aing mata hayang ngaroba eta beta ulah hayang teuing berkat hese tah aing beuteul leutik jasa jadi kiai itu bisa ngarobah-robahnya nacan heran aing mah tah meureuneun tah geus panyakit datang ka paeh bener nya. Ya Allah, pakan budakan pun usia. Iya, ya, ulah aya awewe teh. Kemudian mah tetep bae mun marah-marah bae eta mah perwatakan awewe eta mah kos kitu mah. Tetep urang nu jadi salakina kudu laer tali Aisyah. Ese lah ngaranna ge bibirna opat ieu. Itu lamun teu luhur ngocomang nu handap ngocomang. Emang nu handap sok ngocomang ulah loba omong sia. Geus kitu bae pokona mah geus antap aman. Aman ulah sok digegerakeun tenang. Kege kaduhug sorangan kege geus bener deui mah meunang saminggu ka hadena kakak kula kamari keur menta tolak teh ku kakak henteu dicompona lamun dicompona meureun beuh kakak di mana kula di mana tuh kan ngomongna mah kasih itu. Menang be 2 poe ribut deh tolak deh hese juga awewe mah pokoknya mah jelema bisa ngabangun pabrik, jelema bisa ngabangun organisasi, jelema bisa ngabangun perkumpulan, tapi ngabangun rumah tangga kandas lain lalagan titipat istausu bin nisa khair aing wasiat kaula wasiat cak Kangjeng Nabi sing hade maranah kabeh menghadapi wanita. Sebab awewe khuliqat minad dila diciptakeun awewe mah tina tulang rusuk. Kumaha tulang rusuk? Bengkok. Pain akom tah di mana ku anjeun dilempengkeun atuh kasar tah pecah anjeun ku kumaha ge. Eta geussan rumah tangga. Wah ini samtat lamun anjeun menikmati awewe kajeun bengkok-bengkok ge atuh bengkok bae terus piha iwajun datang ka pae bengkok pae ngana. Kurang teh hirup lamun geus bisa berhadapan jeung awewe nu bengkok tapi nyaman geus hebat. Eta lalaki sejati ngaranna nu geus kitu.
Ye, atuh nuturkeun awewe bae mah. Oh, lalaunan. Mun awewe hayang ka mall bae. Ku urang barengan jeung kakak. Datang ka mall ai nyana bae mah pan sadaekna ieu jeung urang mah kan ulah kebal-kebal. Urang ngah tuh pura-pura, aya ieu aduh aya janji urang cepet-cepet Kak, padahal mah can Agus kadeuy gampang. Padahal mah teu boga duit kadeuy. Oke taktik atuh. Udah so diumbar bae terus. Saya geus sadaekna ke kakak mah di dia gawan di dia. Eta mah teu beres. Si salakina teu beres. Tuh, beres tah. Kurang ajak penting. Ning, tahajud. Jangan tuduh tuh kamari kan diajak ke mall mah sadaekna. Hari diajak tahajud atuh kudu akur ka mall tahajud lamun neng daek tahajud isuk ka mall deui gitu lamun gua teh daek tahajud moal isuk kan gua tuh kudu diaping ku urang kajen lah teu ka mall ge embung tahajud goblok aduh masya Allah tinggal orang mikir bae aing emang menang pemajikan di mana sih asli deh ternyata horengannya di pondok pesantren Korea cing lu paingan atuh esa di bebenerna horenganan masya Allah aya tuh pondok pesantren cing lu esa jasa boga duit nah titah muludan bae ngaju bae neng eta kan aya RT minta muludan bere atuh duit kakak bae sih heulana neng ge keur teu kaur hese jasa masya Allah neng ieu kakak ieu gitu duit neng bae teh duit neng duit kakak ngomong bae duit neng duit kakak geus aja ngeusan bae gara-gara RT minta muludan tungtungna mah berencai gasah ulah ngomong teh persaban teh kadenge pamajikan aing mah kos kitu tah sumutna tah hese dipenta jang muludan hese cek jana sarwana ka pamajikan bukunya lagi sarua cek RT aduh aing ngahareupan nu ribut goblok aduh aing mah keur nyapertikeun bahasa-bahasa Cikupa Pasir Gadung di pondok eta kon bahasana kos kari itu di Cilongok kan rapi neng aya kene artos tah pasikeun ka RT tuh kan kanggo naon Masya Allah leles hati eta ku aana bae ge Masya Allah karim entos neng ulah ka mamana emang kunaon ke duit AA bae emang kunaon sih neng nyebut AA asana ngarempeyak hate atuh ieu lain bapana datar bapak sia mah kos kitu baheula eueuh ngeunahna hirup rumah tangga teh mana muncilak matana ge gitu baik ya Allah aing mah teu kudu numpakan sia aing mah ngadenge aana bae geus sumbat hirup aing Masya Allah kan tapi nu geus boga pamajikan kos kitu geus antepkeun jabal kebal hirup di dunia ye geus pasobrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifu geus kudu kieu bae dibade kursi nasib aing meureun. Nah iyalah ya, jadi ieu ku Gusti Allah teu digagarakeun, mun digagarakeun beak atuh kabeh. Endek di mana dakwahna Kangjeng Nabi? Hayang ka tembong, ka deuleu, ka tinggali keistimewaan dakwah Kangjeng Nabi, dicaci, dimaki, diciduhan, dihina, tetap bae istiqamah Kangjeng Nabi. Tugas kaula dakwah bae. Daekeun jeung teu daekeun urusan manehanana hidayah ti Gusti Allah. Tugas kula dakwah. Beres. Entek urang ge kos kitu tah. Jadi kiai teh, jadi kiai mah dakwah bae geus. Geus teu kudu hese-hese. Pokona urusan daekeun jeung teu daekeun urusannya aing mah dakwah bae. Ieu mah lain kunaon? Kiai ngomong doang. Ulah waka kabatur kiai bae seula. Aing mah ngojek bae. Yang ngaromongkeun aing we dah budak aing mah jadi Grab aing mah. Teu beres sama kiai. Kamari mah pondok pesantren, kuari pondok pesantren Grab. Teu bagus. Sing sabar.
tenang menuju ridho Allah nunggu bongken ambalaya tetep tegep bae engke ge haseup ka istiqomahan urang ka ambu henteu kudu diomong-omong ku urang haseup kelurusan hati urang ka ambu ku makhluk-makhluk ku jelema-jelema teu kudu diomongkeun teu kudu diajak teu kudu make pondok pesantren Asupendia Al Jahannamiyah teu enggak orang lurus menuju Allah engke haseup na kapan ka ambe ku jelema wa idza massal insana durba karamina wallahu a'lam bissawab Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulillah ajma'in Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah